Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Guar munggaran nu kelar jadi cimata nyamangsa narata cinta antara hamba manusia. Beber layar tarik jangkar mungkas alam lalagasan nepungkeun janji pasini nu dipatri ku jatuh krami antawis pamagat istri nulan nyonto Kangjeng Nabi. Cunduk waktu nyambut catur nyongsi pasini birahi supaya anu ti heula munggaran pakait ati. Sejasilih pikaheman sangsang badan titip diri dan mugi kauntun tipung laksana paneja ati supaya anu ti heula geus moal galider deui siloka kang kalung kembang bangle tawis nengah hiji sagagang kembang kaheman sarang geui kembang kadede ingkang rayi anu sejang ngambah sagara ngarumah tangga neuleman leuwi ngalaki rabi diabrul-abrul ku dulur diabring-abring ku kadang wargi doakeun ku urang sadayana tong jejerih lamun seug meunang kapeurih sing bisa nadah musibah ku kecap sadrah miwah hamdalah. Dina nyacasna kertas bodas hidup duaan anaking sejang ngotretkeun karetegning ati nu disaluyukeun jeung mangsa ayeuna mangsa nu pinuh ku kacinta wanci nu pinuh ku birahi lamunan anu ngajentulir gunung-gunung belah kidul linduh ieuh matak timpuh sakolebatna ingetan lalakon mangsa katukang. Anjeun duaan melesatkeun gondewa kanyaah wirehing rumah tangga dek diwuwuh ku sifat asah asih jeung asuh malah mandar rumah tangga hidup duaan sing repeh rapi ulah ripuh komo deui lamun ropoh amin ya robbal. Nu kusim kuring dipihormat kula warga anu gaduh pamaksadan, nu kusim kuring dipihormat panganten anu keur bahagia poe ayeuna teuing 7 tahun ka hareup mah atuh ibu miwah bapak sadaya anu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ari ibu hirup di alam dunia hayang naon? Nah jiga nu can hirup kuat bingung gitu ngajawab lagi. Lamun ibu hirup di alam dunia pan ieu teh urang teu keur hirup di alam dunia. Tak urang hirup di dunia sebenarnya aya tujuan naon? Lamun hirup pan tujuan urang mah hayang salamet dunia akhirat. Tah jawaban akhirat teh sabenerna mah dunya. Deuk salamet di akhirat kumaha lamun di dunya pagawean picacapekeun wae. Kabatur popolotot kana gosip bararuki teu kaur batur nyieun kasalahan bibir renyem ngomongkeun kagoreng patutan batur tah jigana nu kitu mah hese salamet nu aya ge dicabok batur. Jadi mun ibu hayang salamet dunia akhirat tah dunya teh modal keur akhirat. Hoyong ibu beunghar babari prosesna getol usaha beunghar hayang usaha henteu tah eta mah ngalamun. Ayeuna panganten pan rumah tangga teh hayang sakinah mawadah jeung warohmah eta teh kahayang naon jawabanana da kudu dijawab. Lamun hirup rumah tangga hayang sakinah mawadah warohmah jawabanana lain aya dina geulis. Da geulis mah relatif 30 ka handap geulis 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis. Nya boga budak hiji gumelis 2 cumentil 3 pakusut 4 awut-awutan komo budak boga budak 5 apan dikegepan teh kuat tepung-tepung geus aya perubahan. Mata lamun hirup rumah tangga hayang sakinah mawadah warohmah modalna da lain geulis. Lamun geulis jeung kasep modal rumah tangga geuning artis paburencai rumah tanggana pan geulis jeung kasep eta teh irung mararancung panon sararipit duit loba burger we jeung pasea eleh ku nini-nini anu diurang barang dahar teh jeung deungeuna imah butut incu pabalatak jeung loba da teu kadenge pasea. Nu paling paur jelema beunghar pasea masyakeun naon. Matak lamun ibu pasea jeung salaki lain musuh ibu, pamajikan ge lain musuh ibu, pamajikan lain musuh salaki lain musuh pamajikan. Da sebenarnya memusuh nu nyata mah ego sorangan.
Gerasok pikir-pikir matak nalika geus pasea tuluy ditanya ari urang mah saeakeun naon kumaha ci pamajikan nyaho pikiran we. Jadi musuh nu sanyana teh lain pamajikan mun urang pasea jeung pamajikan ge musuh nu nyata lain salaki nah mah jeung lain musuh maknya ngaran jeung musuh sare keneh bareng dahar bareng sagala rupa bareng tapi nah gurger bae tah musuh nu sanyana mah lain eta tapi musuh nu sabenerna tah ego sorangan. Bener ibu tah matak ibu teh lamun salah gewat rumasakeun kana kasalahan rumaos akang abdi nu lepat ngan teuing da makhluk ieu mah panghese-hesena. Lamun lalaki mah boga salah teh langsung atos tong dibahas bapak nu salah kitulah laki mah tah lamun ieu mah heuda memang kudrotna kitu. Danguran nu ngaran-ngaran lalaki nu hade teh lalaki nu asup ancrub karena perasaan pamajikan hayang dikumaha eta pamajikan menikah gitu-gitu teuing baeud eta teh keur hayang diperhatikeun manyun eta teh keur hayang dimanja tah matak lalaki nu hade mah nu ngarti kana baeudna pamajikan. Lamun lalaki teu ngarti baeud salaki ge baeud deui nah ada 2 tahun teh paeh keur baeud. Lalaki mah kudu ngarti lamun pamajikan baeud eta teh keur aya kahayang mata urang nu kudu sadar itu ngomong rada era lamun nyarita sieun majarkeun boros tah bapak nu kudu ngomong mah enjing urang ka toko emas urang meser 30 gram da tempo atuh nu keur baeud hayu. Jadi teangan nengnya lalaki nu ngarti kana perasaan urang tak eta teh rumus sakinah mawaddah warahmah da ibu ge pan ngadoakeun ka panganten mah babari sing sakinah mawaddah warahmah bari manehna ge carinul panonna teh bati jebleh peuting. Jadi ternyata sakinah teh boro-boro ku budak anu karek ayeuna heupan ibu ge can ngasaan laras ibu angere pahereng jeung burger mah eta si sakinah teu keur ka mana. Sakinah mawaddah warahmah tujuan dina rumah tangga jawabanana lain geulisna lain kasepna lain harta jeung banana tapi hayang sakinah mawaddah warahmah mah man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Allah dek mereka alusan kana rumah tangga lamun eta duanana ngarti dina agama matak hadena Allah mah keur saha keur jelema nu ngarti da loba jelema salat tapi teu ngarti pagawean saenggeus salat matak loba jelema geus salat ngomongkeun batur ngahina batur sulaya kana janji ngabohongan ka batur berarti salat can ngarti kana pagawean nu kudu dilakukeun saenggeus salat. Well geus sok pikir loba jalma anu salat tapi teu ngarti gawena saenggeus salat. Nah wajar jalma salat ngahina batur, nah wajar jalma salat nuding batur, nah wajar jalma salat panas ku milik batur, nah wajar jalma salat ngaledek jeung ngahina batur, nah wajar jalma salat teu akur jeung dulur, teu wajar da salat teh kalakuan jalma salat teh tah eta teh kalakuan 24 jam. Matak loba jalma salat teu ngarti cara migawe saenggeus salat. Bener ibu karek bacaan anak alus wajah tu wajhiya lilladzi fataros samawati alus bacaan salat tapi nah jeung dulur teu akur-akur jeung tatangga ngadon pasea tiap aya kagorengan batur diomong-omong berarti karek alus bacaan salat can alus ucapan saenggeus salat. Aduh kasinirannya loba jalma ngarti dina agama tapi teu paham kumaha carana migawe eta agama. Agama urang teh agama Islam tapi naha pagawean Islam teh geuning panasan geuleuhan rujitan cuaan ngewaan ari agama Islam ai pagawean lain Islam berarti karek boga agama can wawuh kana migawe agama. Bener batur maju usaha ceding bibir moal teu nyegi batur loba rezekina buh breh di ditu jeung di dieu lubak libuk ku dahareun da keur jelema nu panasan kotor hate mah moal teu nuyu cing teu nari emak bibir teh jeding-jeding kana beunghar nyebut nuyu emak mah demi Allah cenah nempo padahal mah incuna dibotakan nolol tina janela tuh bisi hayang apal. Loba jalma beragama tapi teu ngarti cara migawe agama. Lamun bener urang agama Islam gerak teangan dina Islam nah kudu dina Islam geuleuh ka batur
nah kudu dina Islam nyewa ka batur, nah kudu dina Islam panas ku milik batur, nah kudu dina Islam ngomong ka gorengan batur. Jawabanana Allah dalil hiji oge kudu kitu, tapi nah loba umat Islam tapi masih kene ngeureuyeun dina perkara eta. Berarti apal agama teu wawuh cara migawe dina agama. Matak cek ilmu kolot pek jang gerapi gawe na agama, sehingga bijil sifat agama jeung dari gama. Loba jalma nu boga ilmu tapi teu nyaho cara migawe ilmu. Matak saenggeus boga ilmu nepak dada asa aing pangpinterna pan sidik cek ilmu mah teu meunang sombong, tapi naha loba jelema nu boga ilmu ngadon sombong ku ilmuna. Wow, geuleuh tah rada asup kana mana. Matak bahasana ge man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Allah dek mereka alusan dina agama, Allah rek mereka alusan ka satiap jelema dipahamkeun na agama. Matak urang dina agama kudu paham cara migawe dina agama. Jalma beunghar paham kana tugas pan moal perdit. Aya yatim ditulungan, aya miskin dibantuan, nu teu boga imah dipanggieunkeun, batur sangsara dibela, teu boga usaha dipake jembatan pikeun usaha. Beunghar apal kana gawe, engke di akhirat ti mana harta dipake naon? Tong keung. Tuh fakir miskin loba saksi, abdi Gusti saksina, hartana dipake nyakolakeun budak abdi, abdi Gusti saksina, hartana dipake ngamodalan abdi, abdi Gusti saksina, hartana dipake ngajamin mangbeulikeun imah abdi. Tuh, jadi jelema beunghar bager mah kalem. Ditanya ti mana harta dipake naon, urang ucang ange we ditemun aya kopi mah udud we. Tenang Pak, nah itu loba saksi ngan keur jelema nu beunghar pedit tah punten si miskin nu bakal ngadagor babatokna. Ti mana harta dipake naon, pan urang teh ngajawab ka Allah bari Allah Maha Uninga, diangge fakir miskin Gusti, kurumuy teh fakir miskin. Waduh Gusti, matak urang nginjem ka Bang Emok teh si eta nu sadumerena. Wah bahaya gede we. Matak jalma beunghar kudu ngarti kana pagawean saenggeus beunghar. Jalma nu boga ilmu kudu paham cara migawe saenggeus boga ilmu. Mana jalma nu ngarti boga ilmu cara migawena, beuki luhur ilmuna tempo kana ilmu pare, beuki bener beuki tungkul. Kahartos ya. Beuki bener beuki lain beuki bener beuki olo-olo hirupna teh. Beki bener teh beki tungkul, ai tungkul teh tawado rengkuh ibu. Ngaran-ngaran jelema tawado boro-boro kolot budak leutik eta ibu nu keur digemol ku ibu, eta teh guru ibu. Budak leutik teu nyaho Quran, budak leutik teu apal hadis, budak leutik tara salat, budak leutik tara pangajian, budak leutik tara ka masjid, tapi budak pasea jeung budak tatangga 5 menit pakaleng-kaleng teu apaleun Quran, teu apal hadis. Coba ieu. Nah seri Quran dibaraca, hadis diaraji, ka masjid leket, pengajian kieu mineng, salat ge ngeureuyeun, punten palebah pasea mah hampura teu 5 menit anggeus, boro-boro ka dulur, boro-boro ka batur. Coba ibu ama ka salaki saminggu teu diolok ku duit mah hese cager. Ternyata di budak aya nu mahal. Naon nu mahalna? Yuladu alal fitrah, kasucian si jiwa nu sanyana. Mata rumus hirup manusia mah gumantung jiwana, lain gumantung beungeutna. Beungeut geulis haseum beungeut, amit-amit. Tong ka abdi cenah Pak Ustad nempona cenah kitu. Nya kudu ka saha teh piraku kana temok teh. Beungeut geulis haseum beungeut kaset, tapi rudak wae manyun we. Asa teu pantes heubu. Panggih we jeung jelema goreng patut, tapi amis budi jeung someah bade ka mana Asep eta nempo irung kuat namru, nempo bibir kuat badag, tapi eta someahna da bakal jorojoy resep lain kana beungeutna, bakal resep teh kana eusi hatena. Lain hartina kuring deuk kawin jeung nu kitu teh teu sudi. Nyari hayang mah nya geulis hate we. Ai kok cenah Pak Ustad berarti neangan nu irung gede, bibir mah embung ibu demi Allah nya ge geulis hatena atuh sudi ah. Ngan ieu mah patokan hirup, mun dibandingkeun geulis haseum beungeut, talung kene goreng amis budi jiwa. Mata loba jalma nu salat teu apal cara migawe saenggeus salat, loba jalma apal zakat tapi teu wawuh kumaha carana migawe saenggeus zakat. Matak akhirna teh salatna ukur ujubna, zakat ukur riyana, ibadah haji ukur gelarna.
Aduh, Islam ge ukur ngarana, Quran ge ukur haleuangna. Well, asa ku karareuna ceramah teh nya. Keuna jeung kasiniran deh. Loba jalma nu apal zakat, ngarti zakat, ngaluarkeun zakat tapi teu ngarti cara migawe sanggeus zakat. Akhirna zakat ukur ujubna, pancek zakat teh kami dikaluarkeun teh ulah nepi ka aya ria, tapi nah teu saeutik jelema zakat ujubna beak ti karep. Teh mana cok? Atos masihkeun zakat. Teu ngartieun cara migawe sanggeus zakat. Loba jalma ge pengajian tapi teu ngartieun pagawean sanggeus pengajian. Nah hanya nu hajat teh beung harta meuh kuat eueuh tah eta teh ngaji tapi teu apal cara migawe sanggeus ngaji. Cicing urang kedah yang seuri teu kuat. Heuh contoh mah nu kitu nah hanya bos material. Kuat eueuh cau acan kitu. Berarti eta teh ngaji pas sebenarnya pengajian ngan hampura teu apal cara migawe sanggeus pengajian. Matak balik ka ti dieu leos ka dapur nyuh mie make cengek. Salakina nanya, "Nah, mamah jeung nu kalaparan, kuat eueuh pijuk-pijuk acan sia." Ngawiwirang batur hirup. Tong kitu. Loba jalma ngaji tapi teu apal praktek migawe sanggeus ngaji. Loba jalma wawuh kana Quran tapi teu apal cara migawe Quran. Loba jalma zakat tapi teu apal cara sanggeus zakat. Loba jalma boga ilmu tapi teu wawuheun cara migawe ilmu. Matak teu saeutik luhur ilmuna tapi luhur oge kasombonganana. Well, loba nu jara di pejabat tapi teu wawuh kumaha carana digawe sanggeus jadi pejabat. Matak teu saeutik loba pejabat ngabangsat. Nu hajat hade sedil atuh daja jas aralus dasi ngaramai sapatu mahal sirah di kopeahan aya duit negara dilebok ku si eta. Betul bari istighfar batul cenah istighfar nah ibu jadi ngomongkeun batur teh. Loba jalma ditiung tapi teu wawuh cara migawe sanggeus ditiung matak tiung-tiung cobrot ngomongkeun batur anger. Tiung-tiung karena gosip barareuki kuat ieu na teh ceuli na teh amit-amit aing mah da. Tiung-tiung tapi pepolotot we ka salaki nyaho ditiung tapi teu apa cara migawe sanggeus ditiung. Matak bahasana ge man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Allah deuk mere kaalusan maka dipahamkeun agama. Teu sakabeh jelema beragama tapi paham kana eusi agama. Teu sakabeh jelema boga ilmu tapi paham cara migawe ilmu. Teu sakabeh jelema zakat tapi teu paham kana cara sanggeus zakat. Teu sakabeh jelema rumah tangga tapi cantang teu paham carana berumah tangga. Ayo nene urang aki urang sakola teu bareto henteu sugan leket maca Quran henteu sugan nyaho kitab-kitab henteu sugan malah santren nah arawet sok pikir sugan hartana buh breh di ditu di dieu henteu sugan sakola jadi sarjana henteu sugan katalar Quran henteu sugan ngaji kitab-kitab henteu nah ararawet ternyata teu apal kitab teu apal Quran teu apal kana bab sagala geuning wawuheun cara rumah tangga nu bener. Urang jang kudu era sakola SMA si keneng SMA komo nepi ka perguruan tinggi rumah tangga teu pati awet alah eueuh kakenyos. Asaku genah demi Allah ya ceramah kan bae jamaah saeutik lah nu penting mah asup kana hate lah ya Bu kumaha hujan nya lamun ada astrid nu datang nak kajian hujan di payung teh bodoh teuing well keung kuring Bapak nerangkeun man yuridillahu bihi khairan teh nah lain nyiniran ibu asa nyiniran kuring. Loba jalma anu ngarti teu meunang ngajual agama tapi loba ustad anu ngahargakeun dina agama. Matak abdi mah di dieu demi Allah teu wani harga-harga aya pek bikeun atuh eueuh nah da moal beak keusik satruk
malahan masa kalian ulah satrek dah satrek mah 27 atuh ejeng semena 10-heun. Bener. Tah ieu teh putra ibu. Ieu teh ibu putra ibu. Raya raka aya kanu hajat naon? Kakak heuh eta teh usulan dia teh saimaheun. Usulan dia. Kode. Betul nya. Terus harus dukung. Heeh, Pak. Heeh. Loba jelema nyeun imah tapi teu apal cara migawe sanes baroga imah. Mata imah pada urang ngayang. Nah, boga buka blog imah tapi kasieun teu bae. Serem. Batur ngayang teh. Pansieun katincak minum sae. Jeneng katincak ku minum sae. Saha? Batur. Ah, ini mundur batur. Astagfirullah. Isi mah. Aing mah acang-acang geus ceramah bisa jadi darah. Loba jalma ibadah haji tapi teu apal cara migawe sanggeus haji. Waktu balik dari itu teh kata-kata ngomong haji teh si eta waca motor. Untung kadang-kadang sadar mana teh haji. Oh, Pak Haji, dulu bayar 10.000. Kadang bersabar dia menurunkan Pak Haji 20. Kali itu bersin haji 200 bayar apa? Maka ayah agama, ayah paham na agama, ayah ilmu, ayah ngerti dina ilmu, ayah sholat tapi ngerti sanggeus sholat. Nah memangna Allah teh ayah di masjid bungkul. Ibu sholat, bukan sholat, di mana sholat? Di masjid, asal sholat, ka Allah. Nah, bukan sholat, tukang dagang, semurangan, timbangan, lamun ngawangkong, sok ngabohong, lamun ada janji, sok tepat, lamun karena kadang-kadang batur salah diomongkeun, eta Allah ukur di masjid bungkul. Ku ceramah kieu kan teu karabut sok, ngaruh sok. Allah tadi ukur di masjid ke sholat Allahu Akbar bubar sholat kadang-kadang ada dagang murangan timbangan ada janji ada bukti ngabohong dina omongan aduh eta nu sholat geuning Allah teh ukur di masjid bubar teh ditulaikeun Allah geuning padahal Allah teh kudu dibawa ka mana-mana dan Allah mah di mana di dieu aya Allah di ditu aya Allah di pasar aya Allah di diskotik namanya mau Allah kamu gitu bapak bawa dangdut Allah bawa terus bawa dangdut Allah bawa bakal tungkul na bujur habis jangan siun sabab ayah Allah jasir ayo orang hamburan terus sholat aja Allah kalau bawa dangdut mah cicing berang cinta Allah di masjid padahal jawab di rumah ngomong gitu terus sholawatan aya Allah tapi naha bubar sholawatan ngomong harung gampung kita sarupateun batur diledek ejeng dihina eta sholawatan karek ngapalkeun digenah-genah cegening can genah dina ucapanana heueuh ibu duh heueuh wel eta teh urang pisan nu karar itu mata kuring ceramah ka ditu ka dieu Pak demi Allah teu wani main harga keung sing sumpah. Oleh pertanyaan cek Bu Hajat eta teh bener ceramah teh demi Allah cingan lamun ayeuna beres ceramah moal dibayar baik si iting tong dibayar tuluy nu kamari hiburan artis teh si cuneng tong dibayar son tong dibayar ieu ge barudak ieu tah tong dibayar tah kakara abdi sepakat ieu mah artis dibayar urang henteu sing inget kana Pancasila nomor 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aduh jadi lamun artis dibayar hadroh dibayar son dibayar urang teu dibayar goreng hate kunaon henteu termasuk bab rumah tangga urang rumah tangga kudu apal pagawean saenggeus rumah tangga daker bobogohan mah nempo banget kabogoh itu kepalsuan nempo baju kabogoh palsu nempo hartana palsu nempo wujudna ge palsu keur bobogohan mah ramah bilih badannya sem kumaha ceuk nu apel nyata acis tinggalun wios we ceceh neng heula palsu bro
da geus kolot masalah kita udud nah teu udud beak duit eureun bisi TBC ta eta aslina mah keur bobogohan mah aduh keur bobogohan ibu lamun apel peuting teuing monok we atuh di dieu waradul coba geus rumah tangga salaki papalenggingan dina kursi ge pan komo teu mau duit mah molor we di dinya na kursi jeung tumilah ternyata urang teh keur menampakkan diri dina kepalsuan Pak da keur bobogohan mah naon teu palsu kabeh ge palsu cetot di tajong aduh bobongok kabogohan anu lalaki kamu sakit cek budak awewe teh iya makasih ya kamu perhatian sama aku makin cinta coba nu geus kolot ge cetot di tajong bijil sifat asli nolo atuh eta batu eta cokor deleh panon teh lain tarang asli nama eta cicing ya da urang mah belajar tina pengalaman kitu lamun apel neng ada teh manis enggak ada juga teh aja biarlah teh aja kan manisnya ada di kamu keur bawahan coba geus rumah tangga boro-boro hayang teh manis ninyuh kopi tiis teuing da molotot tiis kopi teh ibu dihoak nyeri tah lamun ibu isu tengah gugu nalika dititah ninyuh kopi lain salah ibu bebengok salaki nu pangeuleuh salah mah ninyuh kopi kumaha cik ibu ku sia tiis kamari oge jadi lain ibu nu salah bongan lalaki nu langsung amek-amekan padahal cek urangnya cek urang cai kopi tiis kieu ye nu bijaksana mah teangannya lalaki nu bijaksana kieu regot tiis cek pamajikan nah sagelas jug beak tiisnya jawab ku ujang keun bae da panas jadi tiupan teangan lalaki nu kitu teangan deut direrete ti handap nepi ka luhur eueuh nu kitu iwal ieu nah aseureut teh jika nu ngaledek ieu muka urang teh iwal ieu ajijing bener geus pikiran ku ibu dibere cai kopi tiis nah make jeung kudu amek da panas ge ditiupan bener teh Pak ieu malah nyigeung ka pamajikan tuh cerog nyeuh kopi teh tiis tah labok ku maneh nyerieun hate pamajikan mun hate pamajikan geus nyeri baeudna 7 poe beuki rugi tina cai nepi ka teu bisa hees babarengan saminggu pan bapa leuwih lapar teh matak cek kuring ge lalaki teh kudu bijak leos ka dapur pamajikan dititah bari keur capek mah ninyuh ci kopi pan gula teh warna bodas uyah ge warna bodas ai pamajikan keur lulungu kerebek kana uyah kocekeun jeung ci kopi mangga bapak suruput pan karasa pangset tong ngagurubug mang tong inum we ieu mah lain ka dieu nepi lain kana nyeblok wae lain dibawa gula bodas uyah bodas dibawa dona deuleu ieu gula tak ieu uyah deleh pamajikan nyeri Pak dikitu-kitu kumaha carana lalaki nu bijak malain kitu dibere cai kopi anu pangset lain kudu ngamuk ka dieu mah aya naon bapak hayang dibarengan ngopi nah jug seuri lah inget teu baheula keur bobogohan geuning aduh alet-aletan ka ditu ka dieu urang ngopi bebarengan segelas ku berdua nya tah urang mengenang masa lalu tah ieu kopi beak setengah wayahna setengah kudu ku mamah suruput ku pemajikan diinum panjung nyuh alah pangset jawab ku bapak sumuhun aya lalaki nu nepi ka dinya aduh iwal ieu waduh bener jamaah kuat pala lontong ka urang bohong asli urang mah kitu atuh entong dibongkar nepi kana acan ada era atuh
genah teu lamun hirup lalaki bijaksana jadi paham geus rumah tangga paham kana pagawean sanggeus rumah tangga. Wayahna lalaki mah tepan tugas pokokna ge. Naon tugas pokok lalaki? Ngarasikoan. Dengekeun Pak. Abdi mah ngawakilan ibu-ibu we. Mata kira-kira usaha can boga can jejem can jejeg malah tong pati teuing pepedengkreng ka awewe lah. Nah, rumah tangga bermodalkan cinta mah parah. Makan cinta maka keluar air mata. Tapi makan sangu nginum nage cai susu lintuh we awak. Mata hampuranya ieu mah lain modal ukur cinta jang. Anger beteung lapar butuh barang hakan. Baheula mah eukeur bobogohan nu dibahas teh cinta, cinta, lope, my love. Geus rumah tangga mah gas beak. Listrik nit-nitan, pemajikan make upna geus dekok, lipstik geus docekalan ku bilik. Mana cinta teh nepikeun nyangsara maneh. Aduh, ampun euy. Cinta teh geuning sesaat. Mitoha bager karek 2 poe mah. Aa tuang sareng. 2 poe rumah tangga kitu lah. Tuang sareng nepi ka daharna ge mung bareng daerahan nyumput di kamar duaan ngariweuh 7 tahun ngajedog wae di imah teu usaha lain agra tuang lain hayam datang kur tetetetet kala euy hayang seuri urang kur tetetetet minantu keur udud bari ngopi bener hayam barang lebok beuki usaha tarang bari gegeran minantu nada isukna teh hayam teh teu bisaeun kongkorongok dicekek ku minantuna. Oh well ampun euy nya anger sabab tugas lalaki mah pamimpin ari jalu qomuna ala nisa ngaran pamimpin mah leuleus jejer liat tali landung kandungan laer matak teangan lalaki anu bener latagdob tara ujuk-ujuk ambek tara gampang kepancing ku adat ieu keur baeud oge lalaki mah enjoy we mamah baeud keneh heueuh pek tuluykeun nya kitu lalaki alus banget lain ieu mah baeud wae atuh nu gelo pamajikan teh panjangangang naon nyebut nu gelo berarti sia teh sarua lalakina gelo kumaha ceuk anak atuh abdi anak nu begedan mah jadi pararah rumah tangga mata kata di rumah tangga sakinah mawaddah warahmah la tagdo pamimpin lalaki mah teu meunang gede kade nah neng rada ngareret ku ngareret lagi abdi boga ilmu psikologis ceuk hatena dengekeun kade kade indung tara ngahoak bapak tara nyentak budak aya kahayang kolot migawe usaha urang ti hot-hat beung ka ditu beung ka dieu ngawujudkeun kahayang anak bener bu budak dek kawin ditanya tukang hias dek ti mana hesti wedding breng 30 juta nu kieu wungkul ku terpal ge da jadi atuh nu kieu wungkul 30 juta geura suka hiburan neng bade naon tuh kolot maka anak saha tadi teh hiburan teh oh itu tinggal nyebutan hiji oh nyir garulis euy nah ari urang dipisahkeun fotona di ditu lain hiji aduh ieu nu hajat sabotase meureun kieu nya pikiranna da ustad meureun kudu rada dipisahkeun nah da urang ge sarua beuki atuh hijikeun we teh oh saha teh teu warawuh oh si sagara eta mah nya tuh eta teh saha urang Cimahi eta teh tuh ari teuing eta urang teu ngarti rujian baligo aduh paingan can kawin da dina ieu baligona ge dipisahkeun hiji 2 3 4 5 genepnya genep geus sabaraha puluh jutaan genep jelema tong dihitung abdi mah kade makin dihitung genep tuh J 2 3 4 5 genep tangan nu genep ieu teh eleh ku itu saurang dah
tah pangrajana heunuhun satu acan lagi kahayang saha itu hiburan gitu anak hiburan hayang anak background kahayang anak tukang hias kahayang anak hajat 7 peting kahayang anak bungbeng inung bapak usaha melaan anak ayo nah anak dibikeun ka anak batur pak ujang teh anak batur lain anak ieu tehir teu lahir darah lain turunan dibikeun guguru jang ka inung bapana mun budak badagong tara pernah kolot nyintreuk nampiling wayahna sadar hate sing sabar komo ieu budak batur matak lalaki teh wakilna inungna wakil bapakna tah lalaki teh salaki ibu teh wakil inung jeung bapak saha jelema nu teu ngeunah hate ku inung saha jelema nu teu ngeunah hate ku bapak digeunahkeun maka urang jadi salaki wajib ngegeunahkeun hate pamajikan. Well aduh bapak-bapak nu di tukang nah cenah ieu asa maranehanna nu meunang aing henteu kan bahaya latak do temenang gede ambak saha nu teu gede ambak Nabi Muhammad Nabi wangsul ceramah jam 1 peting keketrok karena pantok trok assalamualaikum Siti Khadijah tidak sedikit peting tibra we malahan kerek nah osok Siti Khadijah kerek osok da manusia biasa ulah dupen maneh di dia aya ustad da kerek nama angere burger eueuh sugan ajengan kerekna ker subhanallah eueuh ibu eueuh sugan nu boga hutang kerekna Bang Emo kerek mah kitu we Siti Khadijah kerek ku Nabi ka kuping keur kerek nah dan Nabi mah teu nyokel janela teu ngadagor panto dibuka udeungna ngalaan sorbana ngagoler di panyaweran tibra Nabi tibra nah tibra mukhlisin lahudin ikhlas Nabi mah ngajalankeunna bapak sok balik pengajian pamajikan ngandun kerek assalamualaikum geus 4 kali assalamualaikum kali 5 kali molor atunya teh assalamualaikum amek matak naon menurutan Nabi ngagoler di panyaweran keur ngagoler di panyaweran rumpah-rampah Siti Khadijah kagigireun teu aya Nabi ngagebeg beak ti karep lumpatlah sakalumpat lampet dibukakeun tulak panto nyampak Nabi di panyaweran kumaha cara ngagugahkeun Siti Khadijah ka Nabi sun kening dengekeun sun kening lain ngajak bujur sun kening Bray Nabi mukakeun socana ya Khadijah aya naon deuh lamun ningang bapaknya pala bahudang babangok sia karek hudang Nabi mah aya naon nah ngaragangan perasaanana sidik pamajikan teh asa dosa asa salah coba lamun disalah-salah beuki wirang tapi Nabi nutupan perkara eta aya naon ya Rasul hapunten abdi teh kulem tibra teuing ceuk Nabi kuring nu kudu minta hampura nah anjeun kudu minta hampura kuring telat balik dua nana ge salah pamajikanana Siti Khadijah salahna tibra teuing Nabi salahna peuting teuing dua nana salah silih aku jadi bener matak dina rumah tangga salah jeung salah pek geura silih aku balener ieu mah anu salah ngadon gagah teu ngaku kana kasalahan beuki ego bu well ieu mah ceramah teh ku nyararata nya mun ibu boga kasalahan sok langsung Pak hapunten manyeun kalepatan kitu atuh kirang bara jadi istri Nabi Nuh Nabi Ayub pan istri Nabi Ayub minta hampura abdi teh ngadamel kalepatan naon kasalahan sarila neuteuk buuk keur ubar salira tuh saking kunya kasalaki nepi ka buuk diteuk-teuk dibelikeun kana ubar dibikeun ka Nabi Ayub kumaha ceuk Nabi Ayub kuring teu ridho buuk maneh diteuk-teuk jigah lalaki wayahna kuring deuk ngahukum anjeun pan istri Nabi Ayub meneangan tak ieu nyere ieu popongkol tak ieu pamecut sok gerak teungeul awak abdi bari daripada diteungeul di akhirat mending diteungeul ku salaki keur mupus dosa abdi tah wayahna turutannya ibunya lamun nyieun kasalahan ka salaki teh sadiakeun popongkol keur neungeul ibu pecut keur neungeul ibu nyere keur neungeul ibu insyaallah eta da ari Nabi Ayub menyokot nyere kadiekeun atuh bitis anjeun sugan we jadi panghapus dosa anjeun dipecut teh lain dipecut jemrot lain diusap we tah ayeuna bapak sok ku aing mau teh dicokot karek ge salaki nyokot nyere pan ibu nyokot popongkol sok sia ku nyere ku aing sia ku popongkol ieu tah merekna tah
Jadi artinya nyieun kasalahan teh ngaku karena kasalahan jeung nyadiakeun hukumanana. Mangga atuh akang abdi hukum ku kalepatan abdi kitu tanu alus. Ieu masalah ki tengah hukum teu naon ge yey geus nyiapkeun alasan. Naon maneh teu ridho urang kitu naon? Yey. Awewe. Acicing ah. Ngalawan wae aya lalaki. Awewe heula. Lah tagdo. Toong kuning cara ngahudangkeun caroge Siti Khadijah sun kening. Tah turutan ke hudangkeun salaki teh deuk salat subuh teh. Bray salaki muka aya naon? Salat. Ngan pantar ibu-ibu moal kuat. Pantar bapak paman disun kening. Kumaha cek salaki? Apan peuting geus balik pangaosan mah nya ieu eudeup deui. Ka mana karep sih Bapak? Tah ayeuna dibere apalnya. Jadi Pak, lamun pamajikan sun kening subuh eta teh tandana ngahudangkeun. Lain hayang hees deui lain. La tagdob teu meunang gede amok. Sok tapalkeun. Iya, abdi mah rada curiga ka panganten awewe nyebutkeun ulah gede amok tapi ret deui ka salakina. Nah, neng salaki gede ambek neng. Lamun aya nomor mantan, hampura bisi baroga mantan. Pupus blokir, hileud peuteuy. Arek. Lamun boga nomor mantan dina HP bari urang geus rumah tangga, pupus blokir, bisi jadi hileud peuteuy. Nah, jika nu berat buah baroga Pak. Cing kali-kali mah HP cenah diceklan ku pamajikan 2 poe. Nu pamajikan iku salaki ceklan 2 poe. Budak pora moal sanggup. Lamun ibu sanggup da teu gaduh HP. Oh gaduh nya tong bari nyongot atuh. Disebutkeun teu gaduh HP teh kuat molotot. Gaduh cenah nu 1,5 juta. Lamun boga nomor mantan pupus blokir, tidak ada urusan silaturahmian, loba keneh jelema nu kudu dianjangan ku urang. Nah bet nganjang ka si eta bisi jadi pipa nyakit. Ieu budak keur peuting mana HP pupus cek tu ustad oge. Cek lalakina teh tong atuh pan geus jadi saudara. Dah saudara-saudara da atuh malam pertama teh ngadeun gurger tuh. Parbut HP. Nah apa? Nah, status sosial poe ayeuna cek KUA lain kurang ekonomi rumah tangga anu mah paburantak teh, tapi tina media. Asli Pak. Lain status ekonomi rag-rag darajat rumah tangga ayeuna tapi status media. Matak lamun geus rumah tangga mah lah kanu kitu teh rada eureuna. Nah, jika nu berat kieu ya. Bawa. Tuh, kedua sobirin sing salabar. Nah ame jeung kudu sabar. Apan kehidupan mah antara aya jeung eueuh, keur aya keur eueuh. Bener teh Bu? Tah ieu tukang son ayeuna nabuh di dieu isuk nabuh di ditu. Nah wajar silih mulut loba nu hajat. Tungguan bulan puasa tukang son. Ngangur kabeh urang ge teu ceramah. Daueuh nu ngulem. Malahan tukang son mixer ge digadekeun. Ngan piraku urang kudu ngagadekeun sorak. Malah sok nganjang ka tetangga cing teh mah iradeuk hajat. Nah asa ngaca hayang ceramah sabulan urang geureun ceramah atuh meureun tukang son ge sarua nya. Ta ieu hadro tungguan bulan puasa latihan habis. Antara aya jeung eueuh ieu ge nya ge bos material anger aya nu eueuh keur aya nu balanya teu kaladangan sapoe keur eueuh saminggu eureun kabeh nya Pak. Nya hirup mah antara aya jeung eueuh wayahna tugas pamajikan keur aya pek geura syukur keur eueuh sing salaban. Poho wae eta wel teh. Well. Keur aya pek syukur keur eueuh sing sabar. Well. Keur aya syukur keur eueuh sabar. Hapunten gitu hapunten barang tuang teh ayeuna mah da pendapatan nuju dihandap mun kamari jeung daging jeung sate sagala dibeli ayeuna mah punten we ngan ukur jeung karedok leunca malahan mah bubuk tomat ongkoh malahan mah belah kalerna teh geuning aya takokah ongkoh
ulu peda we sasiki tak ibu teh kudu minta hampura punten tapi tempo salaki ngahuapna segede peureub tuh lop wajib anu ngeunah naha da lain ngeunah ku kadaharan ngeunah hate kajeun takokak amis we ku ngeunah hate mah coba rudat hate kajeun daging da eta atuh babangok pamajikan ngocobrot wae usaha leutik barang hakan hayang daging kos sero sia mah kitu eta kasalah nyebut sero da jujur daging moal asupna beuteng nu aya ge hayang di kitu teh pamajikan kitu tugas neng teh ngageunahkeun hate salaki geunahkeun balik ti panyabaan rangkuh pamajikan nu alus mah aa geuning sumping nah kalah seuseuria kaciri ku sakitu ge ku caduk kitu bapak geuning sumping mun deuk aa geuna mun deuk bebeb antong ngewat teuing monya bebeb ai pasea cucungik sia teh aa we nu umum aa geuning sumping nya mah gek diuk di nebang barung cokot cai anu tiiskeun bae tong make gula bikeun ka salaki bari pupuntenan punten aa punten cai teh teu ngangge gula-gula acan suruput ku salaki diinum katempo jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon atuh budi pamajikan ka salaki nepi ka kareueut eta nginum padahal cai teh pait nah make jeung kareueut eta budi pamajikan amis well eta teh well-welan henteu teu kitu wanita tanyakeun ka salakina urang mah nge sarupa kitu hargaan deui salah kita hargaan cokot anu bilih bapak bade ibak ieu anukna ieu odolna ieu sabuna ta ieu sikat waosna dijajab ka jamana nyawa dijajab ka jamana dekul salaki mani beres mani papageun ku ibu ieu sarung ieu koko ieu kopeah kebutkeun sajadahna mangga bapak geura netepan geus netepan ibu geuwat nyegruk ceurik nalahunan salaki bapak puputon kemang kadaton buah kolbu cengciman jiwa akang teh hormateun abdi dameun abdi wakil ti inung bapak abdi bilih abdi ucap tekad jeung lampah nganyerikeun hate salaki hapunten anu ngakibatkeun salat abdi zakat abdi saum abdi teu ditarima ku Allah taala lantaran ku kalakuan abdi kanu jadi salaki hapunten rap usap ku salaki geus we da urang jeung maneh teh salaki pamajikan urang pada silih maklum kabayang indahna heunah atun teu isin ari nyieun anak teh isin aing mah jamaah saeutik tapi ku jiga loba eta ku ngalalawana isin adik anak kitu mah cinta nah hari nyeun budak teh isin beda deui ka arera era juga sare bareng padahal mah heubeul teuing bubujangan ya Pak jadi meureun kita menuga pemajikan teh pasar teh asa aneh mal teh ka itu tong sare jeung urang hareudang urang mah deuk kitu kita ka pamajikan teh da apa ka jeung waduh lari nah ibu teh percaya ka urang aduh kuat disebut waduh pan teu biasa sok ayeuna abdi tiba heula pan can pernah sare jeung awewe tuluy meureun engke teh boga pamajikan tuluy kudu sare jeung aing mah haroream mangkaning lalaki mah sok hitut deui jigana deuk sare teh moto ripuh nahan pitut moal tibras aja moal tibras Allah nah eta gigireun pamajikan ai teh beletuk teh pamajikan pangalanna hitut cek salah kita geuning sarua harayang meureun teuing da can ngalaman jadi teu nyaho kumaha carana sare jeung awe teu nyaho teu apa nya teuing ke mah ibu da ieu mah keur ngomongkeun acan jadi engke mah ulum deui ceramah ku abdi diomongkeun deui pan ieu mah ceramahna keur acan ngan meureun teu kabayang gitu pamajikan gigireun halangan we ku aing ku guguling cicing gitu hareudang bade tuan kemarin duka tak bapak gitu Pak dan cenah kolot baheula mah kitu kamar kulambu di halangan geuning baheula mah ku kaen pamajikan geus dijepat di jero ai bapak neangan lawang di mana lawang make jeung neangan lawang
kolot baheula saking ku bener-bener parawana, saking ku bener-bener bujangna nepi ka cara sare we lieur. Pan kamar teh kulambu dihalangan ku kain. Jadi neneangan lawan. Itu can di luhur geuning lawangna teh. Naik ka luhur. Atuh puguh nyang koyot. Pan teu bisa asup, koceak tuh pamajikan, "Bapak, nyang koyot." Eta bapana da sarua teu ngartikeun bae Nyai mimiti. Teu ngartieun. Atuh puguh salakina teh hees di luhur. Barabai ngaca kecelak koceak pamajikan koceak, "Bapak." Aing mah memang ngomong nggak mikir heula da sieun atuh ya teh. Tapi ibu kaharti ya, lain ngomongkeun jorang ye. Pan sare di luhur. Ceuk pamajikan, "Bapak, aya nu nyang koyot." Eta bapana meureun teu ngarti. "Bae Nyai, mimiti kudu wawuh heula." Sare salakina di luhur. Ngacai meureun kecelak, "Bapak, nyak celakaan." Eta ceuk bapana, "Heukeun bae Nyai." Tah kolot baheula mah saking ku teu bisa sare nepi ka kitu. Teuing budak ayeuna can karawin ge geus hees bareng atuh. Aralnya. Saking ku teu apalna. Tuh. Nanyakeun atuh tah ka mitohana, "Pak, kadah kumaha atuh kulem teh?" "Adukeun tarang, Jang." Nah, da eta mah. Cek si bapak urang teh geus kulem teh kudu ngadu-ngadu tarang. Mangga tuh beletuk. Nah, da bubar teh geus sare. Cara nool ditu bareu. Ditanyakeun deui ka bapana, "Bapak, atos ngadu tarang kalah kanyengir." "Aduh, ai mane bodo-bodo teuing. Adukeun tuur atuh ah." Aduh, kasiksa euy eta kawin. Nya tarang geus janool ayeuna kudu ngadu tuur. Habok. Nah, da keluar ti kamar teh kieu atuh lempang. Tanyakeun deui ka mitoha, "Bapak ngadu tuur geus, ngadu tarang geus." Beuh eta budak boloho teuing. Heureun bapana teh mung sacerewelena ngomong, "Aduh beteng atuh nama sai." Aduh beuki kasiksa ibu. Jebrot. Nah, da saminggu teh paeh duanana. Saking ku teu apal baheula rumah tangga cara sare jeung pamajikan kumaha. Kolot baheula mah ampura ibu ulah seuri. Itulah kenyataan. Nya bener. Kolot baheula bobogohan aya nu dibawa ulin. Eueuh, kolot ngahareng. Tong ka ulin jeung budak emang. Matak baheula mah sieun ku kolot teh keur mah kumis badag bari perengas atuh. Sieun di temok. Da sedek deukeut jeung material. Keung ku mitoha teh baheula. Karek apel oge jam 8 ka ditu juga kolotna. Eta teh ngusir nitah mantog teh. Kudu ngarti kalah ke imam sarwana dehem. Kalah duanana bararehem. Saking ku teu ngartina kolot baheula. Tapi awet rumah tangga penuh dengan teu ngarti jadi ngalarti. Nu ayeuna mah samemeh rumah tangga geus ngarti saacan. Nya palalintar. Kewe cenah datang ka ditu si mamah si bapa tos bobo. Di mana ungahna pan dikunci hareupna janela. Kade ulah kitu ream sobirin sing salabah. 3 sodikin sing jalujur. 4 mustagfirin arasa kampura karena kesalahan masing-masing. Catat arasa kampura karena kesalahan masing. Ibu boga salah, salaki boga salah, kudu bisa silih maklum. Darek dimaklum ku saha kasalahan urang lamun ku pamajikan, deuk dimaklum ku saha kasalahan urang lamun ku salaki. Sok silih maklum. Sabab masalah leutik sok jadi gede lamun katepaan ku pihak katilu. Bener teu Bu? Masalah leutik sok jadi gede lamun katepaan ku pihak katilu. Ngaran-ngaran pihak katilu cantang tuh mere saran nah ngajongklokeun nah nyalametkeun. Matak lamun bacupit rumah tangga keneng ulah datang ka jelema nu salah. Kudu datang ka jelema nu tepat. Saha nu tepat? Indung tong bebeja ka tatangga, tong bebeja ka baraya. Saha nu apal tatangga mere informasi. Tung rumah tangga jadi hancur lantaran dibobotohan. Curhat kata tangga salaki urang teu balik-balik geus saminggu peletuk teu ceuk itu alah pernah panggil di pasar ke ngabobonceng awewe bari geulis leuwih ti maneh beuki ngaheab atuh kana panon teh
coba ka indung jeung ka bapak, Pak, Ma, geuning kieu rumah tangga teh sia kieu wae teu usaha wae kumaha si neng na baeud wae kumaha cek salaki nah neng datang ka dieu teh jeung salaki abdi keur pabaeud-baeud jeung salaki dicokot anakna ku emak deuk dianterkeun maneh ka imah maneh nah kolot teh geus ngawinkeun maneh geus ngaluarkeun harta keur maneh ngadidik maneh kade ulah punungan pedah salaki keur baeud bisi salah maneh emak nu rek minta hampura kana jadi minantu jang hampura budak emak didikeun tungtuneun ta eta indung nu hade disambungkeun masalah anak teh ulah nepi ka rag-rag di tengah jalan indung hade mun indung nu goreng lain kitu nah maneh balik teh teu jeung salaki keur pasea mamah abdi salaki hah keun bae ieu ustadna nage hayangeun ka maneh nyao aing demi Allah tah henteu ngabobotohan ka teu ecreug indung oge bijaksana matak cek bahasa agama anak geus rumah tangga indung bapak teu bisa ancrub kana rumah tangga anak naon ancrub teh ancrub karena rumah tangga anak teh artinya teu bisa ancrub karena permasalahan anak ngan lamun anak urang disiksa ku salakina dihoak ku salakina indung bapak moal ridho nalika anak urang dihoak jeung disentak ku salakina terjun bapak terjun indung papagahan duanana kade jang rumah tangga teh tong hoak ka budak bapak maneh teh wakil bapak bapak ge teu wani ngahoak anakna ari maneh kumaha wani ka anak bapak lain ancrub memeres kadenya tong hoaknya tempo teu sieun ku kumisna badag teu kabayang atuh dah hoak ulah da urang teh wakil indung bapak ya Bu teangan deui atuh salaki anu merhatikeun akhirat uning ibu salaki anu merhatikeun akhirat kieu ye ngong adzan magrib ibu ngebecos kana TV tah lalaki nu alus kieu mah pareuman TV leos kacai dekul wudu pek salat berarti lalaki geus merhatikan akhirat subuh mah tong sare wae geus waktuna subuh teangan lalaki kitu mah nah geus ngadoa teh nah geus salat teh ngadoa doakeun indung bapa nu geus eueuh teangan lalaki kitu ngan kira-kira ibu sanggup lamun dibere lalaki kitu teu jadi mau hayang nu boga lalaki nu adem nu jempe gitu deuk salat heug teu kajian kitu meureun nya oh Pak aduh aing ngalieur salakina teu mapagahan aya di dieu caroge ibu ala di bumina tangke bakal ngebejakeun ku tetangga pamajikan maneh curhat jeung nanagerana pi omongeun ibu make jeung ngomongkeun salaki dibawa ka dieu deui kumaha ante teu nanya ngan butuh jawaban wungkul lalaki nu alus teh merhatikeun akhirat keun bapak usahana atuh mamah ngadidik budak sing bener keun bapak nu usahana atuh mamah nu ngaluarkeun sodakona keun bapak nu usahana ulah sangoprot atuh mamah nu menikmatina ngan wayahna mah salat ulah ditinggalkeun sodakoh ulah eureun maca Quran ulah doakeun bapak usaha mamah duha kitu atuh ngan merek imeu biheung mun aya salaki kitu balik ti dieu mah kade ngaceramah peuting na gerhana subuh lain molor wae ibu moal burung mahoak sia mah pegeut ladang pangajian jadi panatik ka aing teh hirup teh da eta ngulumna gerhana rada gelo kitu padahal lalaki nu nitah salat ka ibu nu nitah pangaosan ka ibu nu nitah maca Quran ka ibu itu lalakinya dunya nya akhirat da dunya mah ukur imah pageuh baju teu dar seubeuh geus weh maot mah ditinggalkeun tapi kanya salaki nepi ka akhirat moal pernah ditinggalkeun nu digigireun urang teh salaki urang nu gigireun urang teh pamajikan urang bareng udkhulu fil jannah ger asup ka sawarga babarengan nah Gusti mah kejeung kudu bareng ka sawarga da di dunyana ge anjeun sedekah bareng salat bareng sagala rupa bareng pek geura babarengan matak nu ngeunah teh nu bareng well very good very well lamun anu bogoh ka urang ge beresna towel pek teh nih nonoelna ku aing jongklokeun ka sawah lah lain ku jael da ai urang umur 40 kudu kawin jeung nini hoream matak lamun aya noel tinggal we nini gitukeun ku aing mah teh kumaha nya leuwih beleguk nini mah jeung noel urang atuh pan sidik urang mah teu hararayang ka nini da lamun urang kawin jeung nini palebah sare teh moal teu haben kudu mencetan timpah kudu ngamba kumaha
nih mah moal daekeun ka ustad nya saanu daekeun kan ini lain level geuna ya pengajian teu kuat aduh kuat ampun tadi nomor neangan jodoh teh urang dieu ngan di tempat teh ieu wae kuat bawel komo anakna moal tulus jigana teu usaha saminggu teh moal teu anak bawel si indungna rewel capek moal teu begung aing rumah tangga urang dieu tuh sabirin sing salabar sodikin sing jaljur kalima birrul walidain sing alus ka indung neng beberapa bersaudara opat tilu ibu teh gaduh murang kali tilu tilu terus narika sadayana acan tah kolot mah nu dipika hareup ti anak teh naon arakur jeung dulur pasea we adi jeung lanceuk daruntag hate kolot sok tanyakeun bingung kolot mah lamun adi jeung lanceuk keur pasea ka dieu sieun mela lanceuk ka dieu sieun mela adi akhirna saking ku bingung eta kolot kumaha maraneh we gede enggeus bener teu Pak tah salaki ge yang sok bingung antara indung jeung pamajikan lamun pamajikan jeung indung boga masalah salaki nu linglungna teh naha mela indung sieun ku pamajikan mela pamajikan sieun ku indung matak punten sing rarapih neng kami toha awewe ujang ge sarua ulah seuri wae lamun boga duit sabaraha mah apan ku aa teh disarean 5 juta cing sengsarkeun 500 keur naon urang amplopan bagi 2 keur saha keur indung jeung bapa urang legedet anterkeun da kolot mah teu butuh harta anak ngan hayang nempo bebarengan anak anterkeun ka kolot awewe anterkeun ka kolot lalaki pok ngadoa bebarengan opatan nu ngadoa babari sakinah teh doa kolot leungit we hiji nyeri tah hate nah makeun nyeri hate eueuh nu ngadoakeun deui ka awak urang leungit dua nana nyeri hate eueuh doa ti dua nana leungit kabeh nyeri hate eueuh doa ti opatanana mata rata-ratana rumah tangga kadang-kadang deukeut ka ancur nalika indung bapa dua nana geus areueuh eueuh nu ngadoakeun deukeut kana ancurna matak mumpang mempeng aya pek penta doa indung bapa mumpang mempeng keur araya ka hartos asli eta teh tak abdi mah kitu ka mana-mana ka bapa Pak cinta doakeun abdi ka mana cenah maneh pangaosan cinta di bos material cenah ku apa didoakeun sing hasil pokokna sing hasil cing teh naai bapak ngadoakeun sing hasil cenah ku sing hasil we ka mana cenah eta cing teh lemur naon itu Bu lolongokan berarti lolongokan nah aya lemur ngaran lolongokan kalau lolongokan kumaha ceuk bapak naon cenah oleh-olehna teuing cing teh teu apal depan cenah kamari maneh ti Tasik mawa ranginang geuning ti Garut mawa dodol ti Cijelilin mawa bajit lamun ti Majalaya mawa borondong lamun ti Baduy mawa kadu ari ti lolonokan cau nu balik ibu bae cau ge asal aya babaturan cauna damanya dinedus nya cau kudu loba baladna nyata baladna cau teh ranginang tak balad ranginang pareret balad pareret wajid balad wajid bolu balad bolu sate balad sate adalah sangu pinuh we dusta teh nya sia hasil matak abdi mah minta doa teh ka indung ka bapa we ulah ke pejabat suntangan ke kolotara teu hideng jelema teh datang bapak aing aduh eta ka bapak aing coba ka indung nepi ka punten kitu becus tong kitu datang na nagarana nepi ka suntangan bulak-balik coba ka kolot yey punten ge henteu ngalengkah teh kunaon well dah hakikat nama anu bakal ngadoakeun ka urang adalah indung jeung bapa urang matak sing harade ka indung sing hade ka bapa apan indung mah jujur we aduh segala ditabeh ibu lamun hiburan ge segala ditabuh hayang cenah lagu nu bareto nu diulemna tepan itu tuh nu budak mah make tiung pan lalaguan baheula di kaper ayeuna tetep dada cicing tong ngajak seuri hese atuh
nah ari ibu karek celengkeung kalau atuh ngabarakatak mah hese ti koro ya tetep dada moal burung di pisono nah aya kitu kiborna da eueuh sok sabisa-bisa lah hate kuring moal benang di bobodo panutan imut basa kuring anteng nyawang aduh ragamitineng hate jadi honcewang kelar kamari di Sukabumi nyanyi eta nu hajat gope merena panganten gope panganten awe gope tetep dede moal burung di pisono hate kuring moal beburuk di botong hese bodoh aduh nama eureun nuhun Bapak Hajat sing parak milik deket rezeki anggang balai jauh cocobi ta eta teh doa kanu Bapak Hajat wungkul ka ibuna moal waka da can mere tetep dede moal burung di pisono hate kuring buruk moal benang di bobodo panu buruk panutan imut basa kuring moal beak sadrep keusik aduh ragamitineng bah damang abah sing sehat abah kanu hajat naon ora yi nya beres 100 loba pamenta nuhun abah nuhun sing mun abah undur sing disehatkeun pala putra putu abah sing disoleh tur solihatkeun anger ibu hajat moal waka tetep dede moal burung di pisono hate kuring gua sare moal benang di bobodo panutan imut kuring anteng nyawang aduh ragamitineng hate jadi wah sewa ibu hajat kela ibu hajat sanges alhamdulillah tah kakara deuk ngadoa bu hajat sing sehat parak milik deket atuh cenah panganten teu dinoakeun embung waka engke we tetep dede moal burung di pisono hate sing awel nah cenah istrina can didoakeun lanjut kena nyerah ceramah panungtungan mah kieu ngeunah teh pan eueuh deui jadwal abdi jadi rileks bisa nyanyi heula nah cenah istrina can didoakeun pan ceuk tadi komitmen abdi mah can waka ngadoa kecuali kanu mere istrina can mere moal waka panutan imut tuh nyopot heula basa kuring anteng nyawang aduh ragamitineng hak tong lihat deui jadi honcewang
abdi bita daun hiris sisi gawi aduh ampun takdir tebenang dipungkir gaduh seberiji wargi gaduh seberiji neng lanceuk tilu raka hiji cenah ka dieu ngarah kompak keluarga apaan cek abdi ge tadi jeung dulur teh kudu alakur tah cirina akur mun adi mere dukung ku lanceuk daun hiris daun yang karone nyopot heula aduh ampun moal burung sep dipisono tong lila teuing dedeh moal burung dipisono moal burung dipisono hate kuring moal benang tos nikah tos caroge nuju aya taha wayahna wayahna ari pamajikan barang beret dukung ku salaki cing ganti laguna amparan sajadah bisa teu oh, siap tah mah keur lanceuk nama khusus amparan sajadah nah iyalah namanya iya tinggal lalajo coba nu hajat bener cenah si eta nya kade ulah dikurangan jatah pamere ulah musik heula lagu heula lagu heula pan teu apa bieu teh lagu naon bieu teh amparan sajadah lain duit da ai aku ama 5.000 pan duit mah 100 naon betul lagu naon amparan sajadah dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah burat diri nula moko aku dosa nyanggakeun sadaya-daya dina amparan sajadah apa budai sumujud pasrah sing awetnya demi Allah rewas nah cing teh sasalaman wungkul bener beuki heureuy budak ustad heureuyan cing ulah aya umat nu kadua gaduh jadi budak teh seberiji kan tilu nu ka dieu karek dua hiji deui berarti nya wa apaan tilu nah da sodakoh mah teu urusan jeung orok nu di jero beuteung wae kudu zakat komo geus gubrak kadonya sok dek naon dalilna teuing dina amparan sajadah tong ngajak serius sok orok ge abdi sumujud pasrah diri nula moko ku dosa nyanggakeun sadaya-daya ieu mah ngawakilan orok malahan mah hayang boga budak teh opat anu can jadi wayahna anu can jadi ge ngarah jadi
Cek bapak-bapak ya rada gelo. Kumaha? Pak Ustad can jadi dek jadi kumaha apa majikan ke can aya ari beureut jeung ucing teh. Dupi besan aya. Abdi hoyong kenal sareng besana dulur. Da ieu teh dulur abdi bos material teh mata hayang apal we mana besan cing teh anu jeung kawin jeung dulur abdi teh. Tak nu mana itu besan? Besana dina amparan sajadah abdi sumujud pasrah burut besan diri nula mokot ku dosa janggakeun sadaya-daya dina aduh aya nama janten wargi abdi da murang kalipan ka wargi abdi sing arawetnya kumaha nah ribu haben ngusulkeun teh alah aya kugara naon oh itu tuh si bapak itu hayang naon bapak tadi teh hayang lagu naon urang gentos ku kalaras atunya oh bisa oh bisa ya oh bayar teh bisa pek bayar ngan hampura bejakeun lain deuk ngarobah bab hadroh mangan itu ya nu hayang kumaha duit teh pokona malah urang gugu nu boga duit mah daraja. Oh, daun kalapa ya. Nya. Oh, tapi teh saha oloeun deui atuh. Pan geus beak kabeh. Oh, besan istri, salah godeun Bapak. Tapi Bapak pan nyanakna 100. Namut heula weh, namut heula. Daun kalapa nu oya katebak angin nuhun tah 100 mangan sakitu ngan sakitu-kitu badai dilajeng daun kalapa 100 nu oya katebak angin 100 siga mapatahan teu cerug matakna cenah geus beres kakara pasikeun nari ibu merek henteu bener mapatahan batur teh daun kalapa nu oya katebak angin sigah gupayna kawas gupayna mulawas ilang buru atuh kasawang deui nembongan deui tah kodok ukur ngolebat dina lamunan dina lamunan tempat tos dipapai manena taya laratan unggal beja nu katampa di jugjug wale teu aya kembang-kembang kaduhung peureum aing mah tuh da saking ku menikmati jadi suasana jadi beureum moal dek beuntak peureum wae meunang komo beuntak dek beuntan mah mengarah ka temen rek merena nya bieu mah peureum teh saking ku genah eta sorak gitu dek beuntak unggal tempat tos dipapai manehna taya laratan nu katampa na beuntak eueuh di jugjug wale
asna dina lamunan. Ieu ceuk ibu-ibu hatena kieu cenah nya kieu mah urang ge hayang mere ngan teu mawa uih heula we. Wa namut atuh kan udah dekat. Tuh bapak-bapak nu dihanap ceuk hatena hayang euy urang mere. Da eta teh doa bapak urang sing hasil jadi tadi teh abdi sumping ka dieu teh nya berwibawa, beungeut teh berwibawa. Nah, naik ka panggung jadi beungeut bereun atuh. Watak nu hajat jadi hayang mere, panganten jadi hayang mere. Tak ieu ge lain teh hayang mere ngan teu ngagara rubuh. Naon eta ngaranna nyanyi, lain dakwah nyanyi gitu. Di sela-sela dakwah aya hiburan hepek bae. Da kolot baheula ge dakwahna teh ku hariring dangding haleuang tembang, hariring lain nu kuring, haleuang lain nu urang. Tah malahan mah ceuk urang ditu tuh coba babar ditu kieu ngomongna teh bener cenah euy sorana eleh cenah artis kabeh tadi ge ieu cenah nu alus teh. Nuhun Bapak nuhun. Pepeurieun mere henteu atuh muji-muji. Matak dipisahkan, matak jadi 2 kilo 4 5 genep eleh ku hiji sok tadi menang sakitu saweran henteu bari lagu teu tamat-tamat ya bari peureum ongkoh beletuk pan sawer panganten bis disawer teu apa tadi mayar sabaraha tak anu nyawer tadi Pak disawer pasti mayarnya oh ujung gratis oh tidak tuna di mana-mana ya itu yang rek disawer deui bis kalah urang nyokot heula nada bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran nyebat asma buru ning pangeran mugi ieu kasalametan salamet nu pangantena na eueuh teh salamet nu pangantena buru kaburu amin ye asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cepil simpen di mana buka heula amplop nu jembar ayeuna mah beda deui zaman hidup kalah ngawarangkong lalagasan teu aya anu meredi saur Rasulullah estu agama mah tetep puit nyobadanan kawajiban tapi na kudu sabanding ti lahir nepi ka batin na teu karunya ieu geus secara wakatin di dunia nepi amin ya robbal alamin mugi Gusti nang tayu cek urang kaburu amin matak bieu teh lamun kaburu amin teu hasil aduh cilaka gede ari tadi bebeunangan teu lain salah nu teu mere salah nu ngolo coba tembok Allah murag euy sieun dicokot ku urang haduh aing
anu wur awur beasna di awur 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 beasna di awur awur sok deui awur awur beasna di awur awur hareos deui awur awur beasna di awur awur nya sok awur awur beasna di awur awur kalareun katempok kunyemna aya cenah sugan 200 deui cenah eta kagok cenah nya Pak biar teh nyarus kitu nya kaciri tina kunyemna bisi ibu teu percaya garanya urang wur awur di bakal ka dieu wur awur beasna di awur 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 nya cenah awur beasna di awur 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 beasna di awur awur elah kecekek mie kata hese aduh nya abdi mah telepati abdi mah tara salah biar udah ketemu nu harewosna buru cenah nu dijieun ti kamari geus 2 poe teh bikeun ayeuna tina kunyem we lalaju jelema mah tuh awur awur beasna di awur 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 tuh nyokot deui awur beasna di tong dilatih awur 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 beasna di awur 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 beasna di nya cek urang nyarieun awur 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 beasna di awur awur aduh tanya rada gede jadi moal kacekek tadi mah atuh di dieu kieu mik di dieu orang anjir kumaha lamun payah ku mik ese nya cek urang ge geus nyarieun ieu teh malahan opat nyieun teh jadi ya tadi negeri artis tengena hanyir ke artis tulis sesa nepi ka di sesa-sesa nya tadi kan ada curiga nah cing teh dikongkorkeun kan 5.000-an da ieu keur ustad mah biasana dikongkorkeun 150 wah cing teh curiga ieu keur si sagara lain keur urang bae sakieu ge alhamdulillah nyao geus wur awur ripuh urang teh apa tah makna ngawur teh lalaki kudu ngawur ka pamajikan naon mah jeung beas lalaki kudu ngawur ka pamajikan ngawur lahir kudunya ngawur batin ku agama nu kadua es bonbon es bonbon teh permen naon maksudna manis pahit peuheur lada haseum rumah tangga bakal kalegleg sok coba tah ieu korbana tah itu korban gitu pahit peuheur lada haseum rumah tangga bakal karampa sok tanya nu hajat ayeuna bos material teh coba bareuta nganyuk ka batur wae teh diangkat coba ayeuna batur ngaranyukan ka nu hajat jadi derajat teh naik si horek teh nah naikna kunaon ku diuji ku dihina batur heula ku dilerek batur dicaci batur nepi ka ngecelok eueuh di teu dibere nah naon tanon cenah keur maneh mikir akhirna beunghar coba si itu sumolono bade nganyuk tinggal jawab we naon tanon keur maneh ana nagarana ge kitu keur kuliah teh ngaheureun awewe ditolak abdi jerih atuh Pak bae we baheula keur kuliah aya awewe geulis teuing urang mana pokona geulis si Yuli ngaranna teh mun teu salah ari abdi pan baheula mah rada bontongor ibu buuk sakieu baheula
calana cutbran kitu geuning meber da eta we lamun nempo foto nu baheula hayang ngaduruk atuh cinta nah asa alus ayeuna penampilan teh baheula mah kitu tah calana teh gede ngaheurian awewe abdi teh cinta neng da akang kasep neng geulis kumaha cinta lamun dipeuleuleukeun nyiduhan sudi can kalau laki nu can boga gawe nyeri tah teh cinta neng hayang nu kumaha hayang nu geus boga gawe hayang nu geus boga imah hayang nu boga pabrik hayang nu boga sawah hayang nu boga mobil 2 bulan bener ngajodoh jeung nu boga imah boga sawah boga mobil nyeri tah teh malahan mah hiburan lagi si kun hayang kawin nu kitu geuning lagunya da eta mah palebas si kun nyanyi hayang kawin bok aktif pas hayang ngarudal harita 2004 kurumu ieu geuning corona emut pabrikna hancur maot salahkina ku corona ayeuna teh ngaWA ka urang aa cenah emot keneh ka abdi diklik fotona alah cinta baheula oh cinta emot anu baheula nolak keur kuliah entong mawa masa lalu cenah masa sekarang milik kita nah cinta bagi milik kita nah cinta ka mana salaki maot ku covid ka mana cinta harta beak ka mana cinta mobil ludes ka mana pabrik hancur ceuk bibir mah ceuk bibir cinta sing sabar ceuk hate lebok cing teh nah ayeuna mah kejeung ngaWA cenah aya mereka deuk narima we ka diri AA abdi teh cenah sudah boga murang kalih 2 berarti randa ana 2 jawaban abdi lebih keren Pak hampura aya nu geus lain level matak ye ka neng ulah sok tampikan pedah lalaki can boga gawe nasib mah teu nyaho urang ulah domeh ayeuna jadi tukang son hiji waktu mah bisa jadi direktur son ayeuna nempo abdi keur jadi penceramah hiji waktu mah boa jadi wakil gubernur boa jadi presiden amin amin aya didukung ku sakieu mah da moal jadi nganda ai presiden di urang mah geuning bapak tina Soekarno, Soeharto, Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, Prabowo, tuh tina bere B.J. Habibie teu lila, bere Gus Dur teu heubeul, Megawati komo, matak jigana nu kudu jadi presiden teh tina matak lamun kuring hayang jadi presiden, nana gerhana kudu jadi aduh, aya geus ngaledek teh bebengok maneh. Ayeuna cenah usut punya usut pada Deddy Mulyadi lamun hayang naik jadi presiden Deddy Mulyadi kudu jadi dodo mo yodo bejakeun hayang dibawa ke barak militer meureun moga jeung dodo mo yodo cing aya budak yatim tadi di mana minta budak yatim ka dieu rek dibere duit urang tuh ai pelbah kieu mah nih ge ngaku yatim piatu teu sararudi geus buka incu nya ngaku mana ibu ka dieu meunang duit tah wah alhamdulillah aya sabeuringan aya hiji dede bade ka dieu atau abdi nu ka dinya dek bae deuk cicing dirinya mah bae ngan urang hitung 1 2 sok besi anu kaliwat mana di nu hadir ieu nomor 1 nomor 2 dede nyaan yatim ya oke geus 2 ngan 2 urang hitung duitna teuing aduh sesa artis aduh cicing urang hitung euy 1 2 duh lieur naon nah ari ibu ka mana karep teh 4 5 genep 1.650.000 jadi lamun hayang jadi 2 juta teh kurang keneh 3,5 kumaha atuh sok ti urang atuh 100 sok sesana 2,5 ti saha sok nah ti urang 50 ieu tah ti urang 100 jadi 1.705.000 mun hayang jadi 2 juta kudu 2,5 nya ngarah budak yatim kabagean 1 juta ewang bu bilih bade uih
lain atau usulan kuat merenah gitu atau cenah kodok dewe cenah nu Pak Ustad gitu aya kupit tah ti dieu geuning sok 2,5 nya buru ah nah sok buru tata dia tuh ulah ngejedog gitu nah 1 juta seberapa teh 7,5 1,8,5 atuh jadi leuwih 2 juta teh leuwih kurang ya cokot deui bener boro bunga hate cinta paut dewe ka dieu bener tah baru kadroh eta dah ya mere mana ketuana ya pongkorongkeun ka ditu lah ya baru kadroh ulah dipake gantungkeun tuluy beja-beja lamun anu ngulem tah kitu dinu hajat itu mah dibere nu kieu ngarah batur nurutan ngan genti we kudu 100-an ngarah ieu mah tah kitu sok nah duaan nya deal oke urang pikeun euy lah tuh dek mending ka dieu bade ka dieu atau abdi nu ka dinya bade di dinya wae mending ka dieu da moal ngegel dedek bu ka dieu 2 3 4 5 genep 7 8 9 10 nah, bener katanya. Kelas berapa kelasnya? SD. Ini aja kelas 5 katanya. Milik, Dek, sini. Kamu kelas berapa? Apal. Ngan urang mah nanya teh ngarah budak we wanter atuh ih si ibu. Kade dedek sekolah kelas beraha? Belum sekolah. Oh belum sekolah, moal sekolah wae. Moal. Kelas berapa sekolah? Di mana SD-na? SD Karya Bakti. Ke Karya Bakti teh deket di dia nu ngabiayaan sekolah saha? Mamah mah aya keneh. Anu tos teh aya mah? Aya, lamun si mamah nikah deui wios. Jika nu hayang dibaledog ku sapatu mun si mama nikah deui wios entong ha ai si mama Yosua sabaraha tahun usia umur aya 30 Pak 35 aya dede budak nu ka saberiji nu ka 4 kalau orang teguhnya nu ka 4 berarti si mama sekitar 45-an tapi ulah nikah deui ulah punten nu aya duda di dieu geus eureun jangan tuluykeun diperjuangkan munur teu diridohan ku budakna tah dek lamun di pasien ceceh kanggo naon ah 1 juta dek ceceh kanggo naon tah ieu budak soleh dibere duit ge kuat gideug kanggo naon tah coba lamun dibikeun ka indungna ka ibu tah saletak atuh ku seblak nih 1 juta ka dek teh buat dedek aduh meser jajankeun nya jajankeun kade ulah dibeli sok salam aduh nuhun sok dek aduh nuhun dek sok jadi si mama mah aya ka dieu teh si mama mana oh emak 50 atuh mah jeung 45 tuh nya 50 nya poho dicarek nikah deui entong demi anaknya teung basa lamun salaki nu anyar teh nya ka budak eta nya ka indung poho ka anak daroe anak dikulub lieur kan kan wae abdi satuju geus we tong nikah deui nya teu naon kumaha lamun aya duda beunghar boga mobil boga pabrik kumaha sieun dijadikeun kekeset kumaha ibu we
Salam juk pek kumaha Dede juk cece atau sok sami-sami banyak sing sehatnya bagja di bumi ayam orang kali yatim tah tawayahna nu suudon kudu minta hampura ka urang pan urang teh nyanyi tuluy disawer nyanyi disawer tah teh nyaho endingna dibikeun deui ka budak yatim tadi geus suudon deuk iraha minta hampura ditungguan ayeuna keneh tah. Iya mah sebatas metode, hanya sebatas metode. Mun nu hajat nyumbang ka yatim cantang tu apal. Kuring ge teu nyaho aya budak yatim. Ku sabab boga metode akhirna budak yatim jadi boga milik. Leres Ibu? Matakna ulah saru udon hate teh ngewa. Bade namiha lain geuning itu. Kieu tari alus hade, ari hade sangka wae teh kitu. Jadi setiap nu ngaringkang pas dideuk mere si horeng grup hadroh nu bieu atuh menikah. Doakeun Dede tuh panganten. Mana deh? Mak nya doakeun panganten sing arawet. Cinta nasi make formalin. Da zaman kiwari mah aduh rumah tangga teh hese awet ibunya. Sing karuatnya. Sakitu nu kapihatur geus jam 10. Sakitu kapihatur bobo sapadun carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggal nu dipamri hampura anu kateda luhur sahur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.